Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang para pamirsa. Wilujeng sumping dina acara Warta Sunda. Sim abdi Hanadia Agustini anu bade ngadugikeun sababaraha warta ti nagri sareng ti mancanagara. Ieu warta lengkepna. Warta nu kahiji pamirsa, IHSG ngahontel kakuatan. Pamirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kependak ngalaman peningkatan di Bursa Efek Indonesia pada Jumat 12 September 2025. Ieu lantaran kebijakan enggal ti Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhisadewa anu maparin dana sesa anggaran ka bank-bank pamarentah atau himbara. Kugituna, saham perbankan janten penggerak utama tumuwuhna IHSG. Sanaos kadang tiasa gerak miring, tapi kekuatan tumuwuhna masih keneh paguh. Warta selanjutnya datang kabar bungah di Indonesia nyata pembangunan pabrik hidrogen hejo di Lampung. Indonesia parantos ngamimitian ngawangun pabrik hidrogen hejo berbasis panas bumi anu kahiji di dunia. Paranahna di Hulu Belu. Ieu pabrik dipayungan ku PT Pertamina Geothermal Energi Tbk kalayan tujuan ngahasilkeun 100 kg hidrogen per dinten dina tahun 2020 genep. Hidrogen hejo punika baris dipake ku industri otomotif kaasup ku Toyota. Langkah ieu janten bukti kasatian bangsa urang kana komitmen net zero emission. Warta nu katilu datang ti kriminal nyata penyingkepan narkoba di Cakung. Di Jakarta, pamirsa, polisi parantos hasil ningkep penyimpanan narkoba di Cakung, Jakarta Timur, kapungkur dina tanggal 16 September 2025. Kapendak 53 kg ganja anu disimpen dina hiji kontrakan. 2 jalmi pangedar parantos kacidra sareng sadaya barang bukti parantos diamankeun. Aparat polisi netelakeun aparat moal mundur dina tarekah ngalawan narkoba demi ngajagi generasi ngora bangsa. Warta selanjutnya, aya kabar bungah deui ti Indonesia nyata paluncuran satelit Nusantara 5. Bangsa Indonesia parantos kagungan satelit anyar, nyata satelit Nusantara 5, kalayan kapasitas 160 gigabit per detik. Satelit punika dilepaskeun ngalangkungan roket Falcon 9 kagungan SpaceX di Amerika Serikat. Kapungkur dina tanggal 10 September 2025. Ibu Muti Hafidz minangka Menteri Komunikasi sareng Digital ngedalkeun yen ieu paluncuran janten langkah penting pikeun ngasarua kesempatan digital. Kukituna, masyarakat di wewengkon Maluku sareng Papua tiasa ngaraos akses internet sami sareng di puseur kota. Warta nu terakhir datang ti mancanagara nyata ti Jepang. Jepang ngimpor tenaga gawe asal India. Di Jepang, pamirsa, pemerintah Jepang nyatakeun maksudna pikeun ngimpor tenaga gawe asal India dina bidang teknologi, kesehatan, sareng konstruksi. Langkah ieu ditujukeun janten jalan pikeun ngungkulan kakirangan tenaga produktif di Jepang. Nanging, sabagian warga masih karasa gimir kana pasalaya budaya sareng pengaruh sosialna. Kabijakan ieu ngabalukarkeun gelombang penolakan. Sababaraha kota di Jepang katarajang ku aksi demonstrasi ti akhir Agustus dugi ka pertengahan September. Sabagian warga Jepang nampik kana rencana pamarentah anu bade buka jalur imigrasi pikeun tenaga gawe asal India. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina dangdut ayeuna. Sim abdi Hanadia Agustini beda amit mungkur amit mundur. Hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.